Aduh, anjing siapa lah? Tani teh ye hasil halus kejadian ye sugane sering dicoma kira aku temulang tarima ye petanen deh mudah-mudahan orang teh sing aya milik dina tetanen kieu teh turaku lah tukang tani teu bisa ngurus pepelakan. Aduh, pucung teh asa rada lapar itu ya. Sabaraha ieu nya. Rasaan orang tadi teh da boga sampo teh salah sampo tadi teh. Ah, digorengnya heula ah. Ieu beuteung geus kurubukan ieu. Nah, goreng heula sampo Bayangkeun pisan goreng sampo bayang geus segala teh ngeunah ye enak pisan ye sampo teh ye aduh teh geus urang nyaksikan nama ieu teh nyaksikan mulahan sampo teh tinggal ngagoreng mah meunang euman ku samara ieu teh wah kabayangkeun pisan gurihna ye deh. Bejat, oi. Wah, ayo, nah ya ti isuk can panggil jeung si channel ya. Amana manehna nya? Ah, tapi wae. Teu panggih oge keun bae lah. Musuh kabubuyutan ieu kajen geus diakurkeun ku si Haji oge. Dendam ada aya keneh dina hate teh. Bae teu panggih ge lah, penting ulah rudet. Aduh, weh ayeuna aing can panggih jeung si Haji Bana nya. Panggih ku aing meureun. Pura-pura ku aing nek di lobina. Supagi merenah. Ku aing anjing di racun deui ku aing sawana. Aing kamari oge anjing geus keneh aing api-api we aing. Musuh dalam selimut mah aing kudu kitu hirup kalakuanana aing. Kudu tenang adem ayam. Jadi moal nyirikeun teuing aing hate teu bener. Padahal hate aing unek-unek gitu. Ah aing ayeuna rek ningali masih Bana aing. Mana bae ku aing panggih. Siapa nah? Ya, ku aing. Aduh, itu asang pun bawa air si Bana ya ku aing tampuk ku aing kamau yang si Bana sok hayang nyaho ku aing sauna tiga aya sigana mah hata ku aing kadenge aturan anak siga si eman dapur aduh itu sampai siga undang ngegoreng si Bana yang ku aing di enyo si Bana ku aing paduli anjing ludes oge anjing pokokna mah aing ningali sampuh mah anjing
kabeuki aing geus ku aing dilelepkeun kana beuteung teh mumpung aing ku kurobokan ya. Coba aya Cikopi anjing karep anjing nanyakeun ieu teuing da aya nu ngadahar gitu. Aya jelema tapi ku aing keun sia. Sampai ke mana? Kira aku ya ucing. Dawa ucing, Kira aku ucing bukan sampai. Wah, masalah ya. Masalah deui ya pegawai si cendol ya mah ya. Tingkap mana teh si cendol dendam keneh anjeunna ya. Ya mantap nah ya tadi sabek kongpin ke mana ya si cendol ya ya muanya jauh si gana ya si cendol aya di dia ini teangan pasti aya di dia mah jauh. Aduh geus maneh deui wae cendol. Aing mah sugan teh ku beurit atau ku ucing. Aduh, geus. Ka dieu maneh. tah ieu Haji Bana kurang teh sampe dieu ngadahar ngeunah. Jeung Cikopi matak aing nyokot oge nyumput ka. Eta teh sampe teh nu aing. Aing teh beuteung teh lapar, keur ngored. Di ditu teh hayang ngagoreng heula sampe. Rika-rika ku maneh dihakan. Ngeunah si Haji Bana aing mah teu deuyeun ngeunah pokona mah. Mata kadar sampe mah ngeunah ulah rudat anjing ngeunah. Nah, di sampe teh nu aing ieu teh tadi teh keur ngoret teh lapar, digoreng heula, naik di dahar ku dewek. Ngeunah. 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 Heueuh nu aing, eta nu aing di sampe teh yeuh erek di dahar nu aing. Ngeunah. Ngeunah. Aisyah teh kumaha? Teu nyararambung teuing, kamari Mandarin. Mangkukna naon teh ayeuna bumbu degan. Kumaha teh? Ngeunah. Heueuh nu aing teh teh. Ngeunah. Aduh. Geus parah ieu ayeuna. Kudu kumaha ieu? Si cendol jadi kumaha deui kahayangna maneh. Aing ngadek dikeresekan hebat. Aku teh jang dieu mah. Ngeunah. Aduh, eta pagawean si cendol. Kalakuan teh leuwih-leuwih ti. Wah, ini dipeledo. Aduh, anjing siapa lah.